Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka-22. Ma min napasin teu aya ti hiji amokan bifatihil fa'i kalawan fathah fa wa huwa ari itu napas eta juz'un sajuj minal hawa tina hawa yakhrujunu kaluar itu hawa min batinil badani ti jero badan fi juz'in dina hiji juz minaz zamani tina zaman ay min anfasika tegesna tina pirang-pirang ambekan anjeun reng hak eta tubdihi nu ngadohirkeun anjeun kana itu napas aya tudhiruhu tegesna anu ngadohirkeun anjeun kana itu napas bi qudratillahi ta'ala kalawan qudratna Allah ta'ala latubdihi teu pati-pati ngadohirkeun anjeun kana itu napas illa walahu ta'ala angin eta tetep ka Gusti Allah ta'ala pika di anjeun qadarun ari pamasti tiap-tiap napas didinya pikeun Allah aya qadar pikeun anjeun jadi tiap napas terlepas tina takdir Allah. Aywal makna tegesna ari makna eta anna kula napasin sanyana sakur amekan eta amrun muqaddarun perkara anu dipasti alaika ka anjeun fihi anu eta tetep dina itu kullu nafas ta'atun ari ta'at aw maksiatun atawa duraka aw nikmatun atawa nikmat aw baliyatun atawa cocok yumdihi nu ngaliwatkeun anjeun nu kana itu kullu nafas ayu brijuhu tegasna ngadohirkeun Allah kana itu atuh ulah ka anjeun yumdihi nu ngaliwatkeun Allah kana itu nafas ka Allah ayu brijuhu tegasna ngadohirkeun Allah kana itu nafas bi qudratihi kalawan qudrat Allah fi dalikan nafasi dina itu nafas pakulu nafasin maka ari sakur-sakur nafas yabdunu pertela itu kullu nafas min kati anjeun eta dopur doro liqadarin pikeun takdir min aqdaril haqi tina pirang-pirang takdir Allah yang padu tembus itu qadar pika di anjeun kainan tingkahna anu tumutep maka perkara kana kabuktian itu hayang bagi maka peryogilan ka anjeun naon al adab-adaban ma'usarka umuraqatuhu jeung muraqabah ka Allah. fi kulli nafasin dina saku-saku angka
Maka dina tiap napas keluar ka jero teh kudu aya obat. Sabab tiap napas di dinya indiro takdir Allah. Pikul napasin dina tiap-tiap napas min anfasika tina pirang-pirang napas anjeun. Apapun mangka kabuktian anjeun pikul napasin dina sakur-sakur napas eta salikan anu nambah torikon kana jalan usul supaya dina tiap napas teh taroki anjeun teh jeung sakit. Ila hakika Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ta'ala salikan torikon eta makna kaulihim makna dawuhan para ulama at-turuqu ari pirang-pirang jalan ilallahi ka Allah eta bi adadi anfasil khalaiki sabing bilangan pirang-pirang amokanana makhluk kabeh. Dengan 41 torekat sabing bilangan amokanana makhluk hiji jaga sabaraha juta amokanan cisok. Rengham tak amokan teh torekat jalan musuh. Hikmah ka-23 lata tarokok tong ngintip-ngintip anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma nu ngarepkeun usul ka urugol agyari kana kosongna pirang-pirang kariweuh alwaridati anu datang agyar telian Allah maksudna mah nusuk ngaririweuh hate kitu agyar ngaranna agyar teh goirun lian Allah pirang-pirang lian Allah nusuk ngaririweuh ka urang bener ngaririweuh ka bae anu urangna sok hayang ngariweuh boga sawa sakotak hayang deui jadi 2 atuh 2 kotak ngaririweuh tak kitu mata agyar basana dia teh kariweuh mana teh mikir-mikir we hate aing salsa iranya pikir ya ka Allah ulah ngintip-ngintip hate salsa mangalakon naon sababna dunia mau anu salsa kabeh sabab naon unggal dunia kabeh ngariweuhkeun boga pulpen ge hiji ngariweuhkeun leungit diteh kumaneh aduh aing gara-gara buka pulpen leungit riweuh eta naon teh ngariweuhkeun urusan dunia kana naon kana hate wahya itu agyar eta dulu mantun pirang-pirang poe agyar teh lian Allah teh sok moekan hate sing tahdudu anu anyar datang itu agyar pihi kana qalbu tahulu asuk itu agyar bainahu antarana itu si qalbu wa baina sudil maula jeung antara yang si pangeran wal huduri jeung antara hadir ma'ahu sarta Allah. Tadi nyata datang sok ngariweuh asup antara urang jeung nyaksi ka Allah. Mata kalau mana asup kana hate teh Allah teh ku hate teh da kahalangan. Nah kitu. Naon sababna ulah ngintip-ngintip hati salse. Fa inna dalika mangka sanyana itu ngintip-ngintip kosongna hate tina kariweuh eta yaqta'uka megatkeun itu dalika anjeun an wujudil muraqabati
tina ayana muraqabah lahu ka Allah. Siapa kulantaran ngintip-ngintip hate kosong tina kariweuh. Atuh ka Allah mah teu muraqabah teh. Mun arek ge muraqabah ka Allah ngintip-ngintip. Ngamekan intip wae Allah aya teu ngamekan. Aya tempo kumaneh jeroana takdir hiji makhluk nu wujud nu leupas tina takdir di madina perkara wari Allah eta muka anu nyicingkeun Allah ka anjeun di dina itu nyenal amal tina pirang-pirang amal allati anu tatawassalu tepi anjeun biha kalawan lati ilahi ka Allah kusabab eta lati tepi jawab amal pamatlubu mangka ari anu disuprimin ka ti anjeun eta almuatu batu mayang alama kana perkara antara anjeun diri itu mah pamuraqabatul maula jeung muraqabah ka pangeran ngintip-ngintip Allah pidalika dina itu ulah kalangkah ngintip hate ngintip Allah gitu nalika urang cicingna eta perkara mun arek ngintip Allah keur boga duit intip bisi hate teu eling ka Allah keur boga duit muraqabah mah ka Allah muraqabah teh ngintipnya ari ngintip teh nempo anu ancol ngintip sok kucing nempo beurit ngintip beurit antang cicing ari culang-culang mah ngintip betul ngintip mah anteng tah eling nu mayang tak ningali we terus ka Allah mana ngintip-ngintip teh lain omongan Allah ayo lain gitu jadi mayang eling ka tak kitu ngintip-ngintip keur cager eling terus ka Allah jadi teu pernah leupas hate tina eling ka Allah ta eta muraqabah teh ngintip-ngintip eling lumayan gitu lah. Gitu geus muraqabah teh jalin lagi. Wala tastagil tongkat tunggul anjeun bima ku perkara yuriduhu anu ngadatangkeun Allah kana itu ala qalbika kana hati anjeun min dulmatin til poin anu dibaca tongkat tungkul kunempuan hate caan atawa poe mun arek ngintip maka Allah tina datang poe eling ka Allah tina datang caan eling ka Allah terus gitu dina mahjub eling ka Allah dina tajalli eling ka nah, gitu wala jeung lamun ngadawuh Kiai Muslim fa inna dalika yaqta'uka amma huwa mukimuka fihi lamun ngadawuh ki musannif kana lapan fa inna dalika yaqta'uka amma huwa mukimuka fihi lakan mangka kabuktian itu kaul eta aula leuwih utama geus logatan tadi fa inna dalika mangka sanyana itu taraqub ngintip-ngintip hate kosong tina agyar eta yaqta'uka megatkeun itu dalika anjeun amat tina perkara wa ari Allah eta mukimuka nyicikeun Allah ka anjeun fihi dina itu mah jadi mun eta tuntunan teu inget ka Allah waktu hate poe keur mamahjub teu inget jika tu sanajan maju ge ingat-ingat geuning aya ingat ka Allah keur maju aya ya tajalli ka Allah mah saking nikmatna 200 tahun teh karasa keneh
Jadi lamun sakali ningali bae tajalli. Asa mereka tajalli tak gitu. Kos urang tas ngadahar sirok balas ngeuna. Geus isa ge ieu kata pada magrib balas ngeuna. Balas ngeuna balasaan teh aya keneh. Tah ningali ka Allah ge kitu. Padahal geus teu ningali, asa ningali we. Hartina inget wae atuh kitu. Pan maneh geus di taman mini balas rame, geus balik ka imah ngahuleum we. Atuh teh inget ka taman mini. Bener. Tah kitu. Maneh ge tajalli ka Allah, asa keur tajalli we. Jadi kalakuan urang teh keur teu tajalli teh jiga keur tajalli. Naon sa rarasaeun ka kitu. Eling ge kitu. Keur maju asa keur tajalli. Naon sauna saking nikmatna tajalli ka Allah. Tah kitu betul. Matak sagebiar tajalli teh cukup dipakai getol sholat 100 tahun. Lantaran can menang tajalli. Ngadahal jamu ayeuna 2 tahun jag awal. Di jamu kadarna sekali bener jag 1 tahun. Nah, pas gitu tajalli ka Allah. Cek kasih hati 100 tahun lagi. Saking berkahnya itu. Eta cenah di surga lamun tas ningali dak Allah teh 200 tahun teh asa keur ningali we keneh. Gitu. Asa jelas keur ketingali keneh. Tajalli urang isuk-isuk seperti keur salat teh eling Allahu Akbar. Muraqabah dina salat eta kabawa. Ka sawah kabawa. Tas salat teh macul, keur macul teh asa keur salat we teh. Kitu tah ari eling nu bener. Urang mah keur di masjid eling ka sawah poho. Malah mah sakapeung mah keur di masjid ge teh eling. Sabab hate nu keur di sawah kabawa ka masjid. Ya batur mah hati keur salat teh dibawa pake macul. Keur salat zuhur. Tah zuhur hati keur salat teh bawa ka sawah. Keur di pasar zuhur, keur di kantor zuhur, keur neangan duit zuhur. Apal di rasaan keur zuhur digene we tah gitu. Ari nu geus tahaqquq mana makom zuhur. Nyalamun can bisa diajar we keur di masjid atuh zuhur geus. Lain keur di masjid geus mikiran duit geus. Keur salat zuhur. Poho aing kana duit sesebat salatna. Assalamualaikum ini teu keluar masjid inget kana duit. Keur bae lumayan keur salat. Muga-muga paehna ka salat keur zuhur. Tak kitu bener diajar. Ulah wae sekaligus aing suku masangkan terus eling. Eling teh keur ngaji, eling teh keur salat. Ini teh ka jalan ka salat leungit deui eling. Sabar perhatikeun liwat di jalan, aya nu sirok aya. Tapi duit teu boga ngalamun. Jadi kapitna hati teh. Nah gitu. Juhud teh nya, juhud ya. Ulah mikiran satuluina, keur ngaji juhud, keur salat juhud. Maneh teh keur di pasantren atuh juhud. Ilmu di pasantren mah mikiran dibahasakeun ku guru. Wis balik ka imah aya raya-raya deui inget kana deui. Balik deui ke pesantren poho deui. Nah, atuh juhud teh sesebat pesantren. Lain keur pesantren ke mikiran duit teh. Aing lamun geus ngaji ka mana dengan duit. Nah, pesantren kumaha ge nela duit geus pasal mangke kalau. Masih gitu. Badungan ka irulah Allah aya. Ku Allah dijieun jadi tukang naon. Jadi jadi mutasidin. Temu asal kesal urang teu bertentangan jeung salah. Cicing we sipina di dinya. Tah gitu.
Ulah kieu nya kok aya urang ngaji sageus teh kawin usaha we dengan duit salah. Rek kawin dengan duit, mending mana dengan ilmu ciso. Penting mana rumah tangga mawa ilmu jeung duit ciso. Anu harebat teh mawa ilmu, mawa duit mah bea. 2 miliar aing bakal kawin detik kolot. Kakara setahun ge bea. Naon sampe ulin wae sebagai pemajikan pangantara Prancis. Ulin. Tapi mawa ilmu maneh. Hebatna ilmu jeung dunia jadi dinya dunia mah dibikeun sok meakan. Bener, mugi bea. Boga 100 miliar, 1 miliar, 1 miliar, bea. Ari ilmu dibikeun bea. Aya sugan ajengan. Ulang. Bea ilmu akhirnya dibikeun naik ke kalah kamera ilmu ke batu beuki loba. Ilmu mah dibikeun lobaan, duit mah dibikeun urangan. Tah beda. Maka indaladatul ilmi tadumu ala nikmatit dunya. Nikmatna boga ilmu mah ngahancurkeun nikmatna boga dunya. Jadi orang geus boga ilmu, boga dunya teh atoh. Namun sama bunga kena boga ilmu. Namun orang geus make BHS sarung sok inget kana atlas kana. Dahar jeung opor ayam sok inget kana anu kampung sana. Ini boga ilmu, bunga boga ilmu, nikmat hirup boga ilmu. Nikmat boga ilmu mah hiji nalika paham, kadua nalika amal, katilu di nalika batur dibutuhkeun. Bisa mere panikmat bari batur teh. Aya hayang mere teu boga. Ceuk pamajikan teh ka ari salat usuk teh kumaha aing teh nyaho. Da masa teh berkawin kasihan dari itu. Jadi itu tanah tak itu ngaji. Bingung so. Tapi lamun boga tah ngaran khususna salat kieu ka pamajikan. Pamajikan butuhkeun bisa mere ilmu bunga teh. Pas urang mere duit ka kolot bunga kan. Pas urang mere duit ka karesep urang bunga. So ajaran mikeun ka karesep nyaah ka kolot mikeun ka kolot teh atoh. Bisa mere ka kolot teh. Gitu. Kawin kalau keningan duit coba dengan ilmu. Mending mawa ilmu kawin daripada mawa duit. Tempat tumarawa duit kansut. Sabihargaan satek pemajikan saya buka duit. Ari geus biakon duitna satek dilayakan. Ari boga ilmu mah dihargaan pemajikan sabab boga ilmu. Ari ilmu bisa dipalingkeun. Entak cara geumpeur jalan boga ilmu mah. Teu kuas mawa duit geumpeur. Ini ka masjid mah duit 1 miliar na kantong geumpeur. Boro-boro kasantika jangan ge jeung karek pakai duit. Balaskeun duit sieun leungit. Gitu. Sehingga dengan ilmu, alus kena ilmu bukan rumah tangga daripada harta. Kaya rumah tangga jadi tukang kumaha kewe aya catatan ieu lah. Cek Allah mutajallidin. Cek Allah Ta'ala mutasimin kasab naon. Teu hayang jadi bos, teu hayang jadi naon, aya penting halal kasabna cek Allah. Geus eta. Kasab gede ge ari teu barokah keur naon. Gede kasab cek Allah loba budak ge lo. Salat umum segala umum dari rezeki urang teu barokah. Tah ngaji mu nyiksa ka urang teh teman. Jadi gara-gara anak mau ngaji teh sok urang loba duit, jadi sombong anak. Jadi sombong anak teh gara-gara urang eta teh. Kalau urang isukarkan anak kan urang. Nah gitu. Meningkatkan dengan ilmu bermanfaat ilmu. Bakal hirup mah alus kena ilmu luman maka kehangan ilmu.
Tampo tuh lupa balik ke pesantren jadi tukang naon guru macul terus tapi barokah rezekinya di dahar kumanehna dahar pamajikan jadi gertol salat khusyuk dina ibadah lantaran ibadah khusyuk jadi beuki pinter hatena beuki tiis hirupna teh hate mah semakin marifat semakin tiis hirup di dunia lamun hate teu marifat cara Allah bahagia bingung komo segala tubuh kamu bari teu marifat tapi lamun marifat teu naon kita bingung. Nah, sama tu marifat kan pengaturan Allah. Enggak sesakia. Ini mau sekolah hayang itu, wah. Ada kemana lo? Batu indah kita berjalan di sekolah. Guru budak mah hayang hiji beah. Di sekolah masa bimbing ya, kayak di sini. Entar ditanya aki-aki nu 114 tahun, ki ari dahar ngeunah teu? Ngeunah jeung ngantara loba tuh beda teh itu kadang maneh teh cari hongkolot minta kudu nyaho ari kolot teh kieu ya maneh jadi mangkamun bangsun budak geus kolot padahal teu bisa loba jeung dahar teh kudu ngeunah kolot teh teh lamun teu ngeunah da rasana cek dokter ge rasa letah geus beda dikurangan budak kadang-kadang kampung ge ngeunah aki-aki mah diberi operasi ngeuseuti di tempat dingin ah karasana kan mereka budak aduh dah jeung sambal ge amis rasana dan sababna sampurna keneh kan nikmatan jasa kesehatan sok geus sekolah jalan ke upah Islam teh keur ora aya sukuna ieu mah hanir teu karasa beunah ngan daripada eueuh ieu we ngeunah masa maka kalau menurut sangsa hirup pakai kolot mah panggil puripuna dahar geus teu ngeunah ari daharna teu ngeunah ge ngeunah meusan geus kolot inget duit itu kalau bantu ke mana obat duit ulin gering datang geus kolot tere asup angin utak sing inget aya ibadah teh hiji disebut ka kubur di sekolah. Padahal budak orang yang lain udah nantinya hukum. Ngan ari di sekolah mah beneran abeda mah banyak jauh-jauh teuing. Cai ge tuntun aya malila deui. Tak rezeki mata harta teu kudu loba-loba teu. Kulit gering waktu jag di imah we salat terus kan boga ilmu mah rumah tangga harta barokah mata rezekina saeutik tapi berkah tentrem hirup saeutik saeutik budak pesantren teh loba bekalna tapi sore budak teh di pesantren dikir we nuturkeun pepatahu balik ke jumhur jadi ulama ari geus jadi ulama sing inget lamun urang boga ilmu nape kawas gula di mana datang sireum datang teu kudu ngaku aing boga ilmu manfaat teu kudu amalkeun we ilmu urang ceuk mama teh mah baheula ceuk aki jeung sia cenah amalkeun ilmu geus aya ngomongna jelema boga ilmu mah moal aku jeung bodoh leumpangna ge moal aku usaha sarjana sarua dagang mah akur jeung boga ilmu kaciri beda ngomongna leumpangna laguna beungeutna beda sanajan yang bodas kasep ari beungeut mah teh mah rumut mah da rumut kana beungeut ieu mah awakna hideung tapi katempona teh heran naon sababna hatena caan marah mah jadi batur terang betah kan beda nih jangan menukar bingung jeung nu bisa membedakan teh sama ya bener bingung kaya bener heran hatena ieu bedaya naon tara mempersulit batur ari nu hatena caan kenapa mempersulit batur da aing ge teh hayang dipersulit ku Allah lamun aing nulungan batur Allah ge ditulungan gitu
Jadi rumus-rumusna geus rumus Allah. Mata cenah mereka tinggalin. Beda jeung beda harta teu barokah sabab rumah tangga teu boga ilmu. Dari teknik usaha salah niat. Ulang tangga teu boga ilmu, salat teu boga ilmu, usaha teu boga ilmu. Batur mah usaha teh ngaji bab jual beli baheula pesantren. Anu pasif jual beli kumaha, nu haram kumaha jual beli apa? Si mah janji jual beli ya. Ngaji bab jual beli teh fardu kifayah hukumna. Tapi lamun jalma arek dagang fardu ain hukumna kudu ngaji heula. Doraka dalam dagang teu ngaji bab jual beli. Mal apa-apa, mal barokah rezeki. Ingat kan rek nyabak maneh cara ngaji bab jual beli doraka sih. Nya teh salah jual beli lagi. Mata loba ijam pegel teu ngarti nu halal haram subhat apa, nu riba teu apa. Tapi lamun make ilmu mah apa? Lompatan. Begitu bedana teh ya. Mentak cek agama mending neangan ilmu budak. Ulah mikiran rumah tangga teu boga duit, geus enengan pamajikan nu ridho saeuna aing. Masih kitu. Terus terang wae aing mah teu boga duit. Bisa yang boga duit sia tong ka aing geus kitu. Isukan aing kumaha engke. Jadi siapa neangan boga duit tapi tarang ngaji. Geurang rumah tangga teh kusut satahun ge. Urang ngaji we make rumah tangga urang kawin lagi. Kasaha atuh? Ka awewe anu teu geus teu inung teu bapa, cicingna ge jeung ninina nuruput. Eta nu daekeun ka urang eta geus. Neangan pamajikan mah nu ridho narima urang saayana teh kitu. Bebeja. Arek boga usaha kumaha pagawean di pesantren, ngagugulung kitab. Kalah budu. Siapa perlu bakuman dina kitab. Komo lamun terpati dibaca. Kita teh lamun sok buduk teh terpati dibuka kitabna jadi loba kumanan. Pas dibuka teh kumaha. Anu sok dibukaan mah bersih da kalabu. Eta kae santri buduk ceuk batur cenah kataekan sing jadi santri. Lain terpati muka kitab itu teh dikobongna. Jadi kitabna teh loba tuhaan, pas dibawa teh ngaji napa kana leungeun. Anu sok dibukaan mah bersih kitabna tuh. Galing kitabna geus bukaan mah lecet. Ieu mah kitab butuh we. Tim dibeli heran kitab. Weledug-ledug. Dibukaan mah kitu terus sok dibukaan apa kenapa. Heran kitab teh malah buduk geus. Jadi anu buduk teh terpati muka kitab. Nyebut we kataekan cenah eta mah ngarah kembali udah buduk. Gitu. Jangan ilmunya. Tuh ngemane mateangan loba duit, ari uing teu boga duit. Boga ge ilmu mau sakieu we ilmu. Hirup aya dahar-dahar aya eueuh geus diatur rezeki mah. Ingat aya rezeki madmun urang malah geus teu kudu riweuh. Neangan nu ridho we kitu maneh teh moal bingung. Tong loba tingkah hayang ari neangan pamajikan teh anu kieu ya kieu. Kamu ayo anu buk pragali ayo anu kulitna bodas alwa tingkah hayang. Siam loba tingkah hayang. Geus nu ridho narima uing saayana sakieu. Ngaji teu peuting pinter sakieu we. Betah. Tumarima ngaranna qanaat eta ngaranna. Jadi tukang naon kan kamu geus kawin teuing aing tukang macu, tukang sol, teuing tukang naon. Kumaha engke we bandungan irodah Allah. Aya nu balik ngaji teu hayang muruk ge ngawuruk aya. Aya nu geus dicita-cita aing nyen pondok pesantren 10 tahun, 20 tahun cita-cita rek nyen pondok. Balik ke ka imah da bapana beungar nyen pondok. Ari hete ngawuruk eueuh santrian da remungeun batur ngaji ke manehna. Kunaon ilmuna teu manfaat. Jadi sireum teh teu daratan, gula ge teu amis. Eta mah hitung-hitung gula teu amis. Disebut we kiai gagal ku batur. Jadi kiai bari pesantren eueuh santrian kiai gagal di situ. Wah nu hayangeun ngaji. Ari ilmu nape mah pas
kuas gula. Nu jarang ge. Di halangan ge ku batur sasar si ajengan eta mah. Kalang-halangan aing mah yang nyaho sasar sih. Teu mundur henteu da saub sireum eta. Eta lamun gula aya tapi teu datang lain sireum. Kalau nape aya ngan teu datang lain sireum eta. Sireum mah jak-jak geus kana gula depan. Leutik-leutik mata. Sireum mah sok naik kok. Mane mah teu bisa naik kana tangkal kai anu 20 meter. Mane sireum mah nepi sakeluar leutik-leutik. Jang-jang. Komotas ngerpuk gula sih. Seperti kiai, seperti santri, pas pesantren leutik awakna getol salatna. Kuat awak yakinan nu kuat. Seperti puasa ta'alluq. Puasa mah ibadah nu ta'alluq jeung iman. Teu ngitung ahad puasa mah. Aya anu kabawa sakintal jam 10 geus buka puasa. Tapi aya budak leutik begang nepi ka burit ka lungsar tama. Sabab awak leutik iman kuat. Ari eta mah awak badan iman leutik. Jadi we teu kadugalan puasa. Tak kuas gitu. Jalma boga ilmu mah jang hate teh kuat. Hate kuat teh naon sok kampuraan kabar. Jalma kuat iman mah hampuraan, kuat lapar, kuat nahan cocoba. Lamun ieu aing ngahampura kanu boga dosa, boga ganjaran. Aya nu usul ka akang cenah kan atuh gede teuing dosana. Ngahampuran mah semakin gede dosa anu dihampura semakin gede ganjaranna. Ari sia mah ganjaran ngahampura yang gede tapi aya ngahampura dosa nu leutik. Nu gede teu ngahampura. Singa, eta make ilmu hirup mah. Make ilmu. Sok tingalikeun hirup jalma nu rumah tangga mawa dunya jeung hirup jalma rumah tangga mawa ilmu. Hirupna bakal leuwih ti heula hebat jalma nu mawa ilmu. Kitu. Sok tingalikeun asal ilmuna man rek kawin kalah kana usaha heula dengan duit. Lain ngaji buru-buru getol. Marah ilmu loba nu dibawa kana rumah tangga. Kuat rumah tangga ge naon sabna hatena kuat. Ieu mah rapuh rumah tangga. Naon sabna hatena rapuh. Sok we lalaki anu teu boga ilmu mah hatena rapuh. Anu teu boga ilmu nape? Nu teu nyahoan Allah, rapuh hatena. Matak aya lalaki anu rapuh hatena. Kasentak pamajikan saeutik hees di Garut. Bunuh. Atawa punung ka bapana aya balik cenah sia nyarekan wae ka aing. Ari zaman nu kuat mah aing boro-boro dicarekan, digerel-kereli aing mah mewek mah. Sok rumah tangga aing maju caduna ge mah mundur. Rek ngeunah rek teu ngeunah. Nu ngeunah jadi alus, nu teu ngeunah ge sing jadi alus aing. Barakallahu laka wa baraka alaika. Nu ripu teu ngeunah alus. Anu alus mau mundur matak aya ajengan ya mapatahan ka lalaki siare rumah tangga kadenya sia kudu kos jadi lalaki lawan jaga lalaki nu kuat kawas dudukui cetok nu tina awi nih sia mah ulah kos kopea ari kopea mah kopea hideung mun ngali sok kecil masuk ke sama kos kopean gitu. Kacarekan pamajikan setik balik. Wah, aya teu ngeunah ti pamajikan balik. Wah, kas kopea itu begitu. Mari pas dudukui, metem po dudukui. Hujan ngawuluku pake dudukui cetok. Panas pake, hujan pake.
Geus ngawuluku rek mani sisiu pake sisiu. Oh segala manjing kuduna lalaki mah. Lain rapuh menjadi lagi. Aing baru di carekan. Sana jadi keril keril ge. Muhammad tak lewe aing mah. Muntah ka Allah. Kuat temennya. Ini mah karena aja coba setik gelede. Unajang balik. Ditanya malam istri budak aing cenah balik. Sekitu. Eta mah lalaki pas kopeah. Kun kal dudukuy wala takun kal kopeah. Jadi lalaki kudu pas dudukuy ulah pas kopeah. Kuat sih. Gitu dicarikan rek di kumaha ge. Adanya lamun hayang kuat hate kudu makrifat aji ilmu makrifat. Hate jadi kuat. Yang harapan kesulitan jadi kuat. Walaupun menyakitkan tapi bermanfaat. Naon manfaatnya? Memperbaiki kehidupan. Lain mundur. Temponya nu rumah tangga mawa harta, teu mawa ilmu. Kas kopea lalaki. Cak lamun awewe ngaji mah ngarti aya ngangan lalaki pos dudukuy. Moal ngan pas kopea. Kajian kasep upana pas kopea mah kubahayaeun. Ieu mah gitu. Kuat hate kunyang harapan cocok. Kuat. Jadi ajengan gelin gampang. Wah, anu hasud kumaha. Cara anu neluh ajengan. Kutiluan diteluh ge anu payah ajengan. Balas hasud batur. Nagen. Gitu. Mata kekuatan jalma mah lain dina otot. Awakna gede, kuat, ini eta. Naon kekuatan hate pikeun naon yang hareupan kasulitan tah kitu. Naon modalna? Makrifat ka hal. Kekuatan hati anjeun seukuran kekuatan makrifat. Mata ngaji ka guru, makrifat nama ka muhadharah, mukasafah, muayyanah, musahadah. Makrifat nu mana? Lamun awe ngarti mah datang lalaki marifatna di mana ieu lalaki. Jeleuman heula hatena. Da keur ngaji ka guru baheula, nu marifat mah hatena hampuraan. Nu marifat mah hatena ngomongna lembut. Tapi ka nyirieun batur, nu marifat mah hatena juhud. Itu. Matak panggieunkeun baju ku pamajikan panjang sabeula. Tengamu, dia manyi baju teh aya untung, naon mudah kudukan kariji, nyinglit geuna hiji mah geus pondok. Aduh, hayang ngajaran amak salaki teh geuna amak. Ku pamajikan nyeun baju pondok sabelah geuna. Wah, pieumkeun kabeh oge. Sababna ningali Jamal jeung Jalal di Allah. Lain ti pamajikan sabenerna mah ti Allah ya. Ari urang mah ieu sia ku aing diurusna kitu kalakuan teh ganti sia ku aing. Riweuh rumah tangga. Engko ngahiji teh pemikiran ganti sia. Riweuh rumah tangga mah bener. Tak sok aya ya Kang abdi mah pisahan teh kunaon 6 tahun pamajikan teh geus teu nyang hareup ka abdi. Ditanya nyokopi hiji ku sia sorangan. Dahar sorangan karep aing teh diurus. Mending ganti ku aing cenah leuleuh. Gitu. Jalma lamun hatena lembut, hatena pinuh ku kanyaan. Ngomongna ge beda. Jalma nu hatena aya kanyaan. Hatena zuhud, jalma nu teu hubud dunia mah beungeutna marah main wae. Ieu mah katempo ku pamajikan beungeut keur bosongot, nya heueuh teu betah. Kabur ku pamajikan. Wah gitu.
Kada ieu. Ulah ke dari rupiah. Wa wajhu qawlihi jeung ari jalan kabuktianana itu zalik ngintip-ngintip eta qotian anu megatkeun eta anna nafsaka sanyana diri nafsu anjeun eta tusawilu mangaruhan itu nafsu laka ka anjeun wa taqulu jeung ngomong nafsu law kunta lamun kabuktian anjeun eta min ahli iradati ti ahli pakadepan lama wadat moal datang nananil agian ieu agian alaika ka anjeun maka serti ibadat kita sarta loba ibadah anjeun ayastagilu maka katungkul na qalbu ka hati anjeun bihadihil wasawisi ku ieu pirang-pirang pangaruh nafsu wasawis teh pangaruh panggoda eta nafsu mangaruhan ka urang kade waruba masawalat terkadang mangaruhan setan laka terkadang mangaruhan nafsu laka ka anjeun arju akan balik amatina perkara antari anjeun eta qasiduhu anu ngamaksudkan itu mah patarkal amali jeung ninggalkeun amal as-solihati anu soleh wa sababu hadil agyar ari sababna ieu pirang-pirang karibu hate kuliban dina galibna eta mah perkara yaridun datang itu mah alika ka anjeun min aqdari dunya tina pirang-pirang kokotor dunya ya sabab dunya teu barokah hate jadi kotor geus hate kotor riweuh sarumput we kajembaran hate padalika tari itu madkur eta amrun perkara labudan itu menang teu menutina itu amrun walida bayana kitu wala ada musoneh hikmah ka-24 ya kieu ya kang ya kesimpulan urang hate mun hayang bersih eusian ku eling ka Allah ulah dulang delong wae hate kana perkara nu aya di dunia sabab dunia teh kotor di mana hate dulang delong wae kana dunia hate selalu kotor mau bersih-bersih gitu ingat gitu nu maka tuluy ya hikmah anu ka-24 latas tagrib ulah hitung-hitung aneh anjeun gorobak teh surup leungit cek sawareh mah ulama lain kitu ngalogatanana latas tagrib ulah nyuprih leungit anjeun tah kitu ulah neangan leungit anjeun wuku al-aqdari kana datangna pirang-pirang kotor tong ngarep-ngarep bersih artinya kitu betul tong neangan kebersihan hate entong sia engke can dijawab tuh al mujibati anu ngamistikeun lil agyari kana riweuh agyar teh riweuh asal mah goer lian Allah sangariweuhkeun hate ka kitu da mitnah teh kana hate pan nutupan mitnah balil agyar balik ta ari agyar tidak tihadina datna itu agyar eta akdan kotor riweuh teh hate kotor ku jurawan dan ulang ulong wae ka dieu matak sanajan keur macul caritana dengan dunia tetep tujuan mah hayang meunang perkara nu alus di Allah liwat ieu dunia tak kitu ulah dunia anu dituju mun dunia anu dituju kotor hate urang madunta salagi mayang anjeun pihadihi dari di ieu daerah dunia salagi hate dulang dolong kana perkara nu aya di dunia tong ngarep-ngarep hate bersih nah gitu entong neangan bersih hate lamun maneh
cicing wae hate tulang dolong di dunia. Ah gitu. Tinggalkan dunia mah ku hate. Leungeun macul, ulah ari ku leungeun mah sawah ditinggalkeun, bisi mubadir, pacul kuman. Ngan hate henteu nuju kana hasil ti sawah. Macul teh sejak ibadah. Sugan we kusabab macul teh ieu teh Allah menenu alus ka urang. Naon? Ilmu manfaat. Naon? Taufik rusdu jeung hidayah. Tah betul begitu. Ingat kana duit teh pare aing menang sabaraton keur macul mikirna kalotor hatena zaman kitu. Usaha aya beunghar kotor hatena mah bersih-bersih. Mata jadi jelema beunghar semakin kotor hate teh. Da tujuan hate ka dinya, coba tuluykeun ka Allah ka ditu. Tinggalkeun ieu dunia, bersih geura teh. Tacikil latas tagribu wal aqdar madum tafidani. Tong ngarep-ngarep bersih hate selagi anjeun hate dulang-dulang ka ieu dunia. Tak itulah anu paling gampang mana logatanna. Dasar bahasa Kiai Musoni latas tagrib bahasa aya aneh gitu mah gorbun teh anehnya hati aing itu bersih nah gitu kan ulah nganggap aneh karena kotor hati salagi anjeun mayang cicing di dunia tak gitu. Teu aneh aing hate kotor, naon sabana? Salat ge aing mah yang jadi duit. Macul lah yang duit, segala duit teh kok. Mata kuas marmot duit wiridan teh. Sakola ek nyangan duit, ngaji nyangan duit, kasawah nyangan duit. Anu aya dina hate naon? Duit. Allah tak pangeran anu teh duit. Ah gitu. Ingat dunia teh kotor tong ditampo ku hate. Mata kudu ditekadkeun eueuh ge ieu dunia. Aya ceuk panon eueuh ceuk hate. Artina naon? Wujudna diwujudkeun. Sing ingat ka dinya tah. Mun teu ingat ka dinya maneh, katipu dinya. Fa innaha mangka sanyana itu hadihidar. Ieu daerah dunia. Ma'abrajat teu kadohirkeun itu hadihidar. Illa ma angin kana perkara wa itu mah eta mustahiqu wasfiha dikeun anu sifat anu ngahak itu sifatan dar anu jadi hak keur manehna naon kotor jadi hak daerah dunia itu kotor begitu. Eta mah artinya naon? Sifat nu malakat tina dunia kotor. Mustahiq wasfiha teh tingali wa wajibuna tiha atau tafsir. Tegasna naon? Sifat nu wajib kana itu hadihidar begitu. Sifat nu mesti kana daerah dunia naon kotor. Tah dunia mah nemongkeun kotorna, ngadatangkeun kotor. Maka kalau orang pak panjang dunia awas jaga hati bisiko kotor beta dunia tak tong diputan popo hati panon mangi hejo lah hati maulah sabab lamun hati aing nempo kana hejo kotor hati ke hejo nah gitu anggap Allah wae nu wujud ma Allah. Aywaspuha tegasna sifatan hadidar al mustahiqu anu hak cepura. Jadi hak dunia sifatanana teh naon kotor. Wana tuha jeung tegasna sifatan dar al wajibu anu mesti nu pasti al lazimu anu tetep. Nah gitu. Sifat nu pasti pikeun dunia naon kotor riweuh. Lamun kadatangan dunia teu barokah riweuh kotor.
hate jadi capek, hate jadi tenang, riweuh. Awak jadi ripuh gara-gara datang ya nu teu barokah. Gara-gara neanganana salah niat jeung salah neangan. Teu barokah. Bisa jadi salah neangan, bisa jadi salah niat. Neangan bener, niat salah. Moal barokah dunia. Kudu niat bener, neanganana bener. Hatena tujuanana bener. Niat teh hartina. Nah benerna keur bekal ibadah ka Allah. Kakara barokah. Mun teu kitu tak aya zaman datang harta abdi masa eta rugi bangkrut gitu. Baiklah nu geus eueuh mah tong dipikiran. Kalau jadi riweuh datang deui moal. Boro-boro eueuh. Wujud nu ayeuna ge lain wujud nu kamari. Ingat. Wujud nu ayeuna lain wujud nu kamari. Ieu meja aya ayeuna, aya, kamari aya. Wujud nu ayeuna lain nu kamari. Bisa kan kamari geus banget. Lain nu kamari ayeuna mah wujudna ayeuna. Geus beda. Sabaraha ieu rapuhna ieu kayu ayeuna. Turun ieu teh tina teuas kana ngarapuhan. Mata tingali 100 tahun mah ieu teh geus ropoh dicekal ge. Eta teh keur maju ayeuna teh. Wujud nu kamari lain wujudna ayeuna. Namun wujud nu kamari ayeuna wujudna ayeuna, wujud nu kamari atuh pas wujud Allah gitu. Hari Allah mah teu beda-beda wujudna ayeuna wujudna kamari. Dan di Allah mah bahasa kamari ayeuna eueuh di Allah mah. La jihata wala zamana wala hududa. Al di Allah mah zaman kamari ayeuna isukan eueuh. Da qadim itu mah. Di alam hadis nu aya ayeuna kamari sukan. Tak wujudna ayeuna wujud di jeung ku Allah dina waktu nu ayeuna. Beda jeung wujud nu kamari. Geus awal wujud nu kamari mah kan. Geus kaliwat waktuna. Tak loba salah nekatkeun salah wujud ke kamari. Jadi musyrik tungtungna sarua jeung ka Allah. Wujud nu ayeuna wujud nu kamari. Lain da wujudna dijieun ku Allah. Allah nya nu kamari, Allah nya nu ayeuna. Beda. Urang nu ayeuna beda jeung urang nu bareto. Mata tempo beungeut beda, alat lagi beda. Tempo budak bareto umur 18 tahun, ayeuna geus 50 tahun. Beda teu? Beda. Da wujud nu 50 tahun, lain wujud nu 18 tahun. Eta cek ahli makrifat begitu. Tafakurna ieu mah nu kamari terus pas wujud Allah. Atuh lain dengan wujud dari kitu. Sok tuluy deui, ari diterangkeun mata-mata mata kitu. Ari teu diterangkeun teu ngarti. Pamin durriyatiha. Maka eta tina sawarena kapastianana itu hadihidar daerah dunia wujudul makarihi ari ayana pirang-pirang anu dipikasengit wal masaki jeung pirang-pirang karipuhan biya dina itu dar. Dunia mah darul masak. Daerah ripuh darul masakoh. Darul ta'abah. Darul makari. Tempat perkara anu dipikasengit dunia anu teu dipikasep. Osok pangi jeung teu dipikasep kan. Dagang osok rugi, osok ari kana rugi resep teu. Tapi sok panginya. Eta teh darul makari. Jadi lamun ada aya nu teu dipikasep teh teu kudu da Allah ngana. Dua perkara anu ta'adud di dunia sakan dohir jamal jeung jalur Allah. Eta aya nu resep ya mangge ka urang. Aya nu teu resep, moal resep kabeh mah. Ka Rasul ge teu resep kabeh mujahal eueuh. Ngan sababna ari goreng teh cek setan masa. Ngan ku Rasul teh resep. Ku Allah teh resep. Itu ari ibadah teh dipikirse ku ahli Allah mah. Tapi ku iblis teh dipikirse. Kita
Darul makarim. Sebenarnya resep cek urang belum tentu resep cek batur. Orang resep dahar jeung opor ayam. Batur mah aya nu resep jeung opor ayam. Karena dahar ayam aya sih. Namun ayam resep atuh aya sih. Ah, aya gitu. Aya teh kadang-kadang urang resep dahar jeung lauk. Tapi si eta mah dahar jeung lauk gimpang. Utak lu aya dahar jeung lauk resep makarim. Sing ingat ya, jangan dunia mah tempat makarim, nu teu dipikir resep. Jadi aya wae dekat lawan resep, geus lantaran aya resep tong ditempo dunia lah. Geus. Ari liwat maneh di jalan manghibar sok resepan. Tara, keuheung resep teu aya. Tah mending keneh kitu dunia mah. Tong resep tong keuheung, geus lah. Karep we geus. Ya bener. Mata anu apal hakikat dunia, man arafaha la yakruh fiha wa la yaksal fiha. Cek Rasul saja man apal hakikat dunia, muarasa wangera kada dunia. Peduli artinya terpeduli. Antara kepentingan we. Cek ingat dunia mah darul makarim. Ingat. Tina kepastian dunia, dururiyah teh itu. Mata kalau neangan anu dipikir resep di dunia teh sulit. Neangan karibur di dunia teh sulit. Fiha dina itu hadi hidang. Wasayati jeung bakal datang nan at-tanbihu pangiring-iring. Ala hikmati dalika kana hikmahna anu pantos ditutur. Kiai Musonib nganrangkeun hikmah ka-24. Yen dunia tempat anu teu dipikir resep. Tempat karibu sifatan dunia awan regeje kebege itu naon sebabna tingali adunya darul aqdar adunya darul ta'abah adunya darul masalah adunya darul mihnah adunya darul fitnah mana nu alus tak tong betah-betah teuing sing di dunia urang can maot ge hate geus ninggalkeun dunia itu lain cicing betah wae di dunia. Jalma teu apal kahirupan akhirat mah betah di dunia. Tapi lamun nyaho kana kahirupan akhirat mah moal betah. Di dunia lamun pangi jeung teu ngeunah bohong. Lamun pangi jeung ngeunah bohong. Mun sakitu. Nu sabenerna mana mun tas maot pangi jeung ngeunah bener teh mah. Lamun pangi teu ngeunah bener. Ayeuna mah sangsara ge di dunia sangsara bohong. Artina moal lila sangsara ge. Eta kalau dipikiran, mah mun sangsara di akhirat ya. Awas, eta sabenerna mah. Mata cek Imam Ghazali mimiti ilmu nyaho jeung nekadkeun hakikat hirup di akhirat. Dunia mah hirupan bohong. Naon sama hirup ditungtungan ku maut, hirup bohong. So, beunghar ditungtungan ku fakir, geus fakir mah hak fakir miskin, hak ahli waris, bohong. Di akhirat mah teu nu leungit. Cek Allah ka surga, aya nu balik deui ka neraka atas di surga. Oh. Mun Allah mena nikmat mah. Allah sangsara deui sang geus nikmat di akhirat mah. Maka akhirat hakikat hirup eta nu bener. Mata dunia dipakai berjuang pikeun ngasilkeun hirup di akhirat eta sabab hakikat hirup. Jalma nu bubuara di dunia, ngeuneunan di dunia eta jalma nu sampurna bodohna. Mimiti ilmu nekadkeun hakikat hirup di akhirat. Dunia mulai hirup ngimpi dunia. Mau gabungan ngimpi aya sakedeung moal. Maka jadikeun modal pikeun hirup bagja di akhirat. Urang di dunia berjuang pikeun ngasilkeun hirup bagja di akhirat. Sabab hakikat hirup di akhirat. Itu ya. Pasayati jeung bakal datang. Nan akan bihu pepeling. Hikmah tidalika kana hikmana anu pantos ditutur. Bikoli kalawan dawan muslim kieu cenah wa inna ma ja'alaha pastina ngajadikeun Allah
Karena itu daerah dunia. Mahalan kana tempat lil agyari pikeun agyar. Lian Allah pikeun kariwe. Wa madanan jeung gudang, tempat gudang teh. Gudang naon liku il akdari pikeun pirang-pirang kokotor. Di dunia mah kotor kabeh di dunia mah. Tak ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Cek Rasul dilaknat dunia mah illa ma kana lillahi minha. Nu mantap di mana aya dunia. Balikeun deui ka Allah supaya tong kabur kotor, kakotoran ke dunia. Sabab aya di dunia. Ya lamun diantap jadi kotor ya awas. Buru-buru tasarrufkeun di jalan Allah ngarah teu kakotoran. Itu tajhidan tingkahna nampakkeun laka ka anjeun. Piha itu adida. Cicing di dunia, neangan dunia, hakikatna neangan hirup bahagia di akhirat. Cikingan gitu. Wa min kalami Ja'far Sodiki jeung tina dawuhan Ja'far Sodiq radhiyallahu anhu. Wa min kalami Ja'far Sodiki jeung eta tina saurena dawuhan Ja'far Sodiq radhiyallahu anhu. Man ahli dawuhan ieu man talaba malam yukhlaq at aba nafsahu wa lam yurza. Man sing saja ma'at talaban neangan siman maka perkara lam yukhlaq anu teu dijieun itu mah at aba maka nyapekeun siman nafsahu kana dirina itu siman. Nyieun nu teu dijieun mah capek kalaka moal kapangi walam yurja jeung teu direzekikeun itu maka itu maka itu siman. Neangan anu rezeki lain keur urang, maka pangi nyapekeun diri at aba nafsah. Kila ditaros diucapkeun lahu ka itu Syekh Ja'far Sadiq. Wa madzaka naon perkara teu dijieun teh Syekh Ja'far ulah ngadawuh Syekh Ja'far ar-rohatu arinu teu dijieun teh eta kangeunahan di dunia mah lain daerah ngeunah. Ingat neangan ngeunah di dunia moal kapangi da Allah teu nyieun tah gitu. Jadi sing ingat urang ulah neangan ngeunah di dunia kada. Salah neangan mun jalma neangan ngeunah. Payan bagi mangka peryogi lil muridi ka si murid as-sadiqi anu bener naon ayal tafid kana yen ulah ngarere ulah ngaret itu si murid didalika kana itu roha mata neangan duit lain hayang ngeunah ini ke pasantren lain hayang hirup ngeunah jadi tukang dagang lain hayang hirup ngeunah ulah lamun neangan ngeunah sia teu dijieun ku Allah di dunia ngeunah capek ngasa ibadah, macul ibadah ka Allah, ngaji ibadah ka Allah. Tujuan naon? Ridho Allah. Ngasa naon tuju. Salah datang beunghar, datang duit, datang harta, eta mah urusan Allah, lain urusan urang. Da urang mah teu neangan eta, untung. Waya jidu jeung nyaan. Itu si murid bisairi dina leumpang hatta tatlu'a sehingga ningali sehingga dohir dia alih itu si murid non samsul ma'rifati ma'rifat anu sapertikeun panumpoe leumpang taroki na ibadah singnyaan sehingga anjeun ma'rifat hate ka Allah. Ayan mahya maka lebur anu itu si murid nan wujudul agyari ayana pirang-pirang kariwe hate watazula jeung leungit anu itu si murid naon ala daru pirang-pirang kokotor anu tina sabab ieu dunia bi musyahadatil azizi ku sababnya cidat anu maha gagah al-ghafari anu seueur ngahampurana tumakola tuluy ngadawuh Kiai Musani hikmah ke-25
mata wakopa moal mentol mata wakopa moal cicing maksudna naon ta asaro moal sulit mata asaro sareja gitu mata wakopa teh mana moal sulit naon matlabun panyupri nu disupri matlab teh tempat panyupri min matalibid dunya tina pirang-pirang dunia anu disupri wal akhirati jeung akhirat tu diteangan antari anjeun eta tolibu anu nyupri karena itu matlab birobika ka pangeran ya jan lamun mentana nyuprina ka Allah moal anu sulit moal anu sulit perkara nu diteangan ku urang lamun neanganna ka Allah sababna Allah nu bukana Allah nu nyiptakeunna Allah nu muasaina Allah nu ngaturna hayang duit hayang mulia nu boga mulia sa Allah menta mah kan bogaeun ulah kan bogaeun ieu mah hayang mulia ka makhluk datangna makhluk atuh bogaeun Allah nu nyiptakeunna Allah nu bogana Allah nu ngaturna masuk nu ngatur ieu dunya hayang dunya ieu mah neangan bari nyarane kana kekuatan diri. Moal bener teh. Aya mulahidun. Tegasna ari anjeun eta anu ngaredet yang ditolabihi dina tingkah nyuprina itu stolik robbaka ka pangeran anjeun. Lamun anjeun neangan hiji perkara bari tajalli ka Allah be lil ilsok. Ingat kade ngamanaan hikam di dieu. Moal sulit anjeun lamun neangan hiji perkara bari anjeun neanganna tajalli ka Allah tah kitu birobika teh eta lamun anjeun hate bari usul ka Allah ay mulakitun fi hali talabihi rabbaka hadir qalbi tingkana hadir hate mau sarta Allah mu'tamidan tingkana nyarane alaihi ka Allah ite sini dari kalimat dina ngasilkeun itu nu disupri lamun urang neangan bari hate usul ka Allah moal aya nu sulit. Tah kitu ilmu eta teh paingan aing jangan beunghar teu dibere wae. Neanganna mentana bari teu usul atuh ka bari usul. Menta ka Allah bari usul moal hese dibere ku Allah. Tuluy ingat wala tayassar jeung moal gampang wala tayassar jeung moal gampang na matlabun panyupri nu disupri antari anjeun eta tolibu anu nyuprina kana itu matlab antari anjeun eta tolibu nu nyupri kana itu matlab binafsika kala kana diri anjeun binafsika diri binafsika diri kumaha bareng jeung diri naon mahjub moal gampang anjeun neangan perkara hate anjeun bari mahjub ka Allah moal gampang sing ingat tak kitu tak eta ngartikeunana ka dieu dina hikam lamun teu ngaji jam omong teh moal bisa ngartian kieu mah menta kana diri, sane menta kana diri. Maksudna mah ya urang bareng jeung diri binafsika teh. Papangi jeung diri. Artina naon? Ingat urang kana diri aya wujud. Maju ngaranna. Moal gampang mun anjeun neangan perkara bari anjeun maju ka Allah. Tah kitu. Tulis aja, cigana matlab dia. Lamun hayang gampang papangi jeung anu diteangan, maka urang kudu usul ka Allah. Lamun urang teu usul ka Allah bari barang teangan moal gampang. Nah gitu. Biar kuntar puyeun kabuktian anjeun eta gopilan anu poho anu ti Allah. Mu'tamidan anu nyarane ala haulika kana daya anjeun tah kitu tata genang kana diri. Itu nyarane kana kekuatan diri. Wa kuwatika jeung kekuatan anjeun. Maksudna tolimu binafsika teh poho ka Allah
maju teh nyarane karena kekuatan di paman sing saja makan jala anu ngunjukkeun si iman hawa ijahu kana pangabutuhna itu si iman anjala teh ngunjukkeun sudah di dia billahi ka Allah wal taja'at jeung ngungsi si iman nyaluku ngungsi di dia teh maksudna ilahi ka Allah wa tawakkala jeung tawakal si iman bi amri dina urusan man kullihi tegasna sakabehna amrun alaihi ka Allah kafahu mangka nyukupkeun Allah ka itu man kullu mu'natin kana sakur-sakur kapayahan pakoroba jeung deketkeun Allah ka itu man kullu ba'idin kana sakur jauh wa yassar jeung ngagampangkeun Allah lahu ka man kullu asirin kana sakur anu sulit namun anjeun menunjukkeun kabutuh ka Allah nyalungu ka Allah tawakal ka Allah dina sakabeh urusan ku Allah anjeun diraksa tina papangi jeung kapayahanmu natin teh kullamun atin sakur kapayahan ma papangi jeung riweuh wa qaraba alaihi kullu bayyidin nu jauh jadi dekat nu susah jadi gampang tah matlab deui saya suka bisi bingung saya ya jauh ke mana baca kitabnya aing sulit-sulit teuing ya aing aduh dagang es hujan mah dagang bubur katuburuk motor melak pare beak urang wah ieu teh situ tah sih ya rumusna mata paman anjala wa jauh billah wa taja'al ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kullu mu'natin wa qaraba alaihi kullu ba'idin wa yassara lahu kullu asirin. Eta jawabanna. Mun menta bari husul ka Allah nu jauh jadi deukeut nu susah jadi gampang dijaga ku Allah anjeun tina papangi jeung karipuhan mah sulit artinya kapahu teh dieu teh paman sing saja masakana nu cicing siman ila ilmihi kana ilmu dina ilmuna siman wa aqlihi jeung dina akalna itu siman sakana di dieu teh naon nyarane cikurang nanggeuh sajalma anu nanggeuh kana ilmu sorangan jeung kana akalna wa tamada jeung tegasna nyarane siman ala haulihi kana dayana man wa kuwati jeung kekuatan man wa kalahu maka ngantep ka itu man sallallahu Gusti Allah taala ila nafsi wa kalahu teh dia ngawakilkeun cok eta masia kitu ngawakilkeun wakil ku maneh aing ngurus kalau mutak ngantep wa kalahu teh dia kok kumaha maneh dipasrahkeun kana dirina ka Allah khodalahu jeung ngahinakeun Allah ka itu mah hina menghasilkeun mah sia mah minta tulungna ge kana diri enggak saya kana diri mana minta tulung teu kudu ditulungan ku ing cek Allah malam tanjah maka moal bagja selamat naon matalibu pirang-pirang nu disupri ku itu mah walam tatayasar jeung moal gampang naon ma'aribu pirang-pirang pangabutuhna itu siman neangan pangabutuh sulit neangan anu di supri sulit wala makana sama-sama sakabuktian Allah taala eta min asrafil matalibi tina pirang-pirang pangmulia-muliana anu disupri matolib teh tipa tina pangmulia-muliana pirang-pirang anu disupri wa akrobiha jeung pang deket-deketna itu matolib lil qawati pikeun anu pargat usul ka Allah qawati itu cek sakalima qawati teh kieu pikeun jalma-jalma anu ngarambah jalan usul ka Allah qawati pargat usul keur ngambah jalan usul can usul tah kitu qawati maka aya qatiun teh anu ngambah ya qatiun teh anu pegat mun anu ngambah pikeun jalma anu ngambah jalan usul ka Allah boga pangabutuh pang alus disuri Allah wal ma'atibu
jeung pirang-pirang anu dipanloh. Mana pirang-pirang jalma anu banget butuh kana rahmat Allah. Mata kawati teh bimakna ma'atif. Ari atobat teh aya makna ruksa, aya atobat teh makna fakir. Pikeun jalma anu fakir nu loba pangabutuh jeung nu pargat kusul pangalus-alusna anu disupri Allah. Akhoda maka tumandang sa'al muridu si murid tumandang wae murid hala sulukihi dina tingkah sulukna itu si murid wani hayatihi jeung panungtungan itu si murid bisuluki toriki dina ngambah torekan khososohu nantukeun musonib ka itu murid bil itinai kana nemen-nemen nyaan bihi dina itu sulukut torik. Di mana anjeun rumah saha teh can usul banget butuh kana pertulungan Allah sedengkeun anu pang alus-alus anu dipenta tulung teh Allah geura tumandang murid sok taroki jeung suluk ka Allah bari anjeun sing nyaan dina taroki jeung sulukna nyaan teh naon loba amal bari ikhlas nyaan dina suluk teh eta nyaan hayangna tapi ari ibadah dul. Jadi nyaan dina suluk teh nyaan ikhlasna nyaan amalna loba kitu. Pakola maka ngadu musannif min alamatin nujhi bin nihaya ar-ruju'u ila Allah fil bidayah.